lompatan kunaon mak? Pegat mak. Oh, aya naon sih? Ji, aya naon sih dipepegat urang? Ih, mana lompatan aya naon? Ji, buat eueuhna naon? Cenah eueuhna naon tapi kikian gih. Eta teh kunaon gih? Cicing lah marana mah teu kudu apal, hanya saya yang merasakan. Nu bener ditanya ku kolot teh. Bisa aya kararepet. Nyebutkeun naon? Heeh gih, aya naon? Sugana atuh urang bisa mere solusi gih. Geus atuh ari kudu jujur mah, urang teh hayang ngising. Hayang ngising mak. Heuh teu sadahar naon? Tas dahar seblak, Mak. Oh, teu sadahar seblak. Atuh ada ladak teuing. Namun dina di mana gih? Eta tidinya teh hareup di deketan stasiun. Oh, palingan gih. Didinya mah enak gih sebelakna. Ih, eta teh level sabaraha gih sebelakna? Duh, kita kala lomba tanya. Levelnya mah level 10. Palingan gih level sakitu mah top marko top gih. Gih, eta biasana level sakitu mah ngeunahna ku pedas manis gih. Alah anak muda pan sarua urang heuh nu kitu ngan enggeus aduh kana beuteung ieu mules. Oh, pasti mules heuh gih. Eta teh nu dagangna teh budakna waona anu hareup stasiun mah. Oh, mak, waona anu orang Sukalna, anu kawin ka Mang Junet lain. Kagening apa maneh anak muda? Oh, atuh mak, apal eta si waomah mah. Tah eta teh masih sifat lanceuk emak gih. Lah sabodo teh sahasana mah teu paduli halik-halik lah urang geus teu kuat teh. Geus kapacirit. Oh, eta. Terus, mak, beli bau kieu. Heuh, sok ieu. Heuh anak muda. Naon sih megat-megat urang mak? Ih, pada gaya we di batik tos di mana kitu? Bet biasa tuh, tos nyambungan mak. Naon kitu? Nyambungan ti sasi, Bos. Astagfirullahaladzim, iya mak marabik. Ya, urang teh pantos nyambungan ti si Ugi, nya teu kaonang atuh. Ih, urang mah teu apa bawa bejana. Cih, nya teu apa? Urang mah tadi geus yo. Urang si Panglima, si anak muda, geus nyarambungan. Nya teu nyambungan si mak marabik. Ih, Ih, urangnya muka onang mah arek. arek naon sih mak? Heeh, arek nyambungan. Da urang ge boga duit beureun ajang nyambungan mah. Atuh nyambungan, era tuh, piraku kawan-kawan nyambungan ieu henteu atuh, meuni teu gawe pisan. Sok tuh nyambungan. Heuh atuh. Heuh sok atuh lah hujan mah. Lila teuing halodo. Gih, maneh mah hajat teh meuni teu onang-onang ka urang. Hajat. Saha nu hajat urang mah teu hajat. Ah, gandeng. Meuni siga embung pisang kadatangan ku urang. Ye, ayeuna mah eueuh hajat eueuh naon? Urang mah teu hajat mah. Urang mah tah salat terus gek diuk hari dangga cida. Ya, mun sakira-kira maneh teresep ka urang sok we ngobrol ayeuna mun pahareup-hareup. Gusti, teuing meuni nongtrong kitu ari mah teh kunaon? Lain kunaon-kunaon. Kapan ku sia tadi ondang, jadi urang nongtrong. Heuh, ari urang kudu ngondang padah naon? Hajat henteu, disunatan henteu, kawin henteu. Ari mah teh kunaon cager teu? Jih, geuning sia mah kalah nyebutkeun cager henteuna. Ngogok ka aing teh. Oh cager aing mah teh nanyakeun ge nyambungan, mun nyaho mah. Ji, pan heueuh urang mah teu hajat. Ieu menang informasi ti saha? Tadi si bos Areta panggil di jalan pakai baju batik. Tos di mana? Cenah tos nyarambungan ti mana tos hajat. Sok percaya wae ta, mah teh jalma nu kadua nu katipu. Ari kitu nu kahijina saha? Nu kahijina teh si bos Areta dibejaan ku si anak muda. Urang keur ngepel ka dia ujug-ujug nyambungan. Har. Atuh aing jadi korban nu kaduanya. Ah. Teuing si bos Areta. Tah heueuh mah nu kadua, tapi bae ek mere amplop mah ku urang tarima. Ah teh jadi. Ek neangan si bos Areta. Ek diberi ku aing mah dicangkemos. Goblok.